Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Bapak miwah ibu sadayana ahli pengawasan anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku kersaning Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu urang sadayana tiasa tepang deui dina raraga sami-sami ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku perantawisan ngalaksanakeun sabagian kewajiban urang sadayana nyuk curug ilmu anu tangtu nyupri harti anu sajati sakumaha garapan urang sadayana nyaeta dina wengi ieu urang deraskeun hanca bahasan urang as-sirah an-nabawiyah. Judul anu maksud kasangakeun dina wengi ieu nyaeta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka suku Khazraj. Bapak miwah ibu sadayana anu kusim kuring dihormat, dina serial ke-58 kurang sadayana kantos kabahas wirehing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada anjeunna ngadakwahan opat tokoh ti kalangan Bani Saiban nyaeta Mafruk bin Amir, Hani bin Qabisah, Nu'man bin Syarik sareng Muthanna bin Harithah. Sabada anu opat ieu nampi kana dakwah Rasulullah SAW, maka sadaya masyarakat runayan Bani Saiban lebet nampi ajaran Rasulullah SAW, sadayana lebet Islam. Salajengna warga sadayana sabada sukses ngadakwahan ka Bani Saiban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraskeun dakwahna ka Mina. Mina nyaeta salah sawios kota di Mekah, enten di Arab. Dina tahun ke-11 kanabian warga sadayana Rasulullah SAW dakwah ka kota Mina nalika dugi ka hiji tempat anu disebat Bukit Aqobah. Rasulullah SAW didinya tepang sareng genep pamuda anu anjeunna sama sakali teu apal saha jenengan eta genep pamuda sareng ti mana asalna. Nalika Rasulullah SAW tepang sareng genep pamuda di Bukit Aqobah, ngamangpaatkeun kasempatan Rasulullah SAW tumaros kagenep pamuda anu tepang sareng anjeunna. Patarosan Rasulullah SAW, man antum, dupi aranjeun teh sahatea ieu teh, kitu patarosan Rasulullah SAW. Nalika eta genep pamuda ditaros ku Rasulullah, maka kontan ngawaler saur eta pamuda anu genepan teh nafarun minal Khazraj, ae rohtun minal Khazraj. Cek genep pemuda abdi sadaya ieu teh rombongan anu asalna ti kaum Khazraj, kitu saur eta pemuda. Maka Rasulullah SAW neraskeun patarosanana saur Rasulullah, amin mawali Yahud,
Naha cenah antum teh aranjeun teh ngomplot jeung urang Yahudi gitu. Naros ka anu genep jalmi teh ya. Maka anu genep jalmi teh ya ngabales ka Rasulullah sallam saur aranjeunna naam leres cenah abdi sadaya teh asal ti suku Khazraj abdi sadaya hirup kumuh salemur sarta ngomplot jeung urang Yahudi kitu walaranana. Maka salajengna Rasulullah sallam nyodorkeun ka genep urang anu tepang sareng ajeuna teh ya afala tajlisuna ukallimukum saur Rasulullah naha cenah antum teu kaabotan upama seug antum caralik heula cenah simkuring hoyong ngobrol cenah sareng aranjeun gitu saur Rasulullah upami kinten teu kaabotan cenah simkuring nyuhunkeun aranjeun calik heula simkuring aya obrolkeuneun cenah qalu maka pok maranehanana ngajawab bala oh mangga cenah teh sawios cek nu genepan teh upami salira aya obrolkeuneun ka simkuring sadaya mangga fajalasu ma'ahu maka anu genep urang teh caralik nyarengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika anu genep urang sadayana caralik sareng Rasulullah sallam maka Rasulullah henteu ngaremehkeun kasempetan anu nyampak langsung harita keneh Rasulullah sallam fada'ahum ilallah Rasul umajak ka pemuda anu genepan teh pikeun ngaibadahan ka Allah Subhanahu wa taala wa arada alaihimul Islam sarta langsung Rasulullah SAW ngajelaskeun ngeunaan Islam ka pemuda anu genepan teh pemuda urang Khazraj wa tala alaihimul Quran sarta salajengna Rasulullah SAW ngaoskeun ka genep urang-urang Khazraj teh nyaeta ayat Al-Qur'an. Ikhwati man rahimakumullah, nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rengse ngaoskeun Al-Qur'an teu hese beleke teu loba tinimangan eta pemuda anu genepan sadayana langsung lebet Islam, langsung nampi kana ajakan kana ajaran anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi sadaya diantawis lalakon jalma asup Islam gara-gara ngadangu awasan Quran aya sababaraha kisah gitu. Namung lebetna genep pemuda ti suku Khazraj nalika Rasulullah SAW rengse ngaoskeun ayat Al-Qur'an ieu aya hiji kaistimewaan anu luar biasa. Naon kaistimewaanna? Rata-rata warga sadayana anu lebet Islam lantaran katarik ku awasan Al-Qur'an biasana sifatna teh pribadi saurang-saurang gitu. Bari sakapeung mah tara langsung nalika didakwahan ku Rasulullah langsung nampi, kadang-kadang sok aya nu ngemut heula gitu. Pleng tos lami nembe ka hartos nembe lebet Islam. Namun genep pemuda anu ieu mah warga sadayana nalika Rasulullah SAW ngajak ibadah ka maranehanana pikeun nyembah hungkul ka Allah, teras Rasulullah nerangkeun ngeunaan Islam tangtuna dina waktu anu teu sabaraha panjang gitu. Salajeng Rasulullah SAW ngaoskeun Al-Qur'an maka harita keneh ieu anu genepan spontan nampi kana ajakan Rasulullah harita keneh maranehanana asup Islam. Luar biasa siga anu tanpa tinimangan gitu. Pada anu atos-atos mah sababaraha kali urang sadayana ngaji ngamula manti ngeunaan jalma anu asup Islam sahabat Rasulullah SAW
teu aya anu siga kieu gitu. Ieu mah sifatna teh kelompok, levelna level kelompok bari sakaligus genepanana lebet Islam harita keneh. Wargi-wargi sadayana tantuna ieu perkara teh ngamunculkeun patarosan kanggo urang sadayana. Patarosanana naon perkara anu nyababkeun pangna maranehanana gampil pisan narima ajaran anu didugikeun ku Rasulullah SAW. Langsung harita didugikeun, harita manehanana nampi, harita lebet Islam gitu wargi sadayana. Wargi-wargi sadayana sabada para ahli tarikh nalungtik naon anu jadi sabab bangna ieu genep pemuda Khazraj teh langsung narima kana dakwah Rasulullah SAW. Saur aranjeunna aya dua hal, aya dua perkara anu nyababkeun maranehanana langsung nampi kana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kahiji anu jadi kasang tukangna kaum Khazraj ieu khususna pemuda anu genep neuneun kabenci anu kuat ka kaum Yahudi anu cicing di Madinah gitu, anu sasarengan sareng anjeunna. Gara-gara naon? Gara-gara akhlak Yahudi anu kacida ruksakna gitu. Wargi-wargi sadayana diuningakeun dina ieu kisah anna Yahuda kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahla kitabin wa ilmin. Ari urang Yahudi teh hirup babarengan jeung maranehanana jata sareng urang Khazraj teh, malahan mah sareng urang Aus gitu wargi sadaya. Di negeri maranehanana nyaeta di Madinah, di negrina suku Khazraj. Jeung maranehanana urang Yahudi teh ieu teh kaasup ka ahli kitab jeung ahli ilmu gitu. Tukang maraca kitab jeung ngalarti kana ilmu gitu. Wa kanu hum ahla syirkin wa ashaba authan. Sedengkeun kaum Khazraj jeung kaum Aus penduduk asli Madinah manehanana mah lain ahli kitab, lain ahli ilmu, tapi maranehanana mah ahli syirik jeung ahli para penyembah berhala gitu. Jadi ya nu cicing di Madinah teh aya penduduk asli nyaeta suku Aus sareng Khazraj, aya suku Yahudi ieu mah sanes penduduk asli nyaeta Bani Nadir, Bani Quraidah sareng naon hiji teh Bani Qainuqa gitu warga sadayana. Tah kalangan Yahudi mah maranehanana kalebet ka ahli kitab, sok maraca kitab gitu, bari maranehanana baroga ilmu, sedengkeun penduduk asli Madinah mah kaum Aus sareng Khazraj teh manehanana mah tara maca kitab gitu. Malahan maranehanana mah kagolong ka jalma-jalma ka suku anu sok ngalakukeun kasirikan, sok nyarembah berhala gitu. Maranehanana mika ngewa ka urang Yahudi, sok sanajan tadi disebutkeun nalika ditaros ku Rasulullah nah aranjeun sok sakomplotan jeung Yahudi, ngajawabna teh nya sakomplotan gitu. Namun ngaran-ngaran beda suku, sok sanajan maranehanana sok ngomplot jeung Yahudi, teu sakedik. Malah remen manehanana sakali waktu mah pabentrok paham pasea jeung urang Yahudi gitu. Jeung Bani Nadir, Bani Quraidah sareng Bani Qainuqa. Wa kanu qad azzuhum bi biladihim. Jeung kaum Yahudi warga sadayana nyaeta anu tadi tataan teh Bani Nadir, Bani Quraidah sareng Bani Qainuqa temen maranehanana
geus monis goreng kasaha nyata ka penduduk asli Madinah. Saha penduduk asli Madinah nu tadi teh nyata kaum Aus sareng kaum Khazraj. Nalika aya pasualan antara kaum Khazraj jeung kaum Yahudi warga sadayana maranehanana teu boleh ngaluarkeun kecap-kecap anu sifatna teh sok monis goreng ka penduduk asli Madinah gitu. Sakumaha kauninga kurang sadayana dina bahasa nu ti payun wirehing kaum atanapi penduduk asli Madinah teh kaum Aus ngabalad jeung Yahudi ti kalangan Bani Quraidah ditambih ku kafirin Quraisy gitu. Suku Khazraj ngabalad jeung Yahudi ti kalangan Bani Nazir sareng Bani Quraidah. Tapi tadi kumaha sumber yang disebutkeun ngaran-ngaran beda suku, kadang-kadang kaum Aus jeung Khazraj teh sok pacengkadan jeung Yahudi anu cicing di Madinah. Fakanu idza kana bainahum syai'un jeung kaayaan maranehanana urang Yahudi teh nalika aya masalah jeung Bani sareng kaum Aus oge kaum Khazraj utamana warga sadayana qalu lahum maranehanana urang Yahudi teh sok nyarita ka penduduk asli Madinah nyaritana kumaha inna nabiyyan mab'utsun al-an qad azalla zamanuhu. Setiap-tiap pasaya, setiap-tiap pabentrok jeung kaum Khazraj, urang Yahudi teh sok susumar ka kaum Khazraj sareng ka kaum Aus teh. Kumaha susumarna saestuna aya nabi cenah anu diutus dina waktu ayeuna kitu susumarna teh. Jeung temen ayeuna geus datang mangsana. Jadi setiap aya pasualan jeung kaum Khazraj, urang Yahudi teh sok ngancam gitu. Aya rasul cenah aya nabi diutus dina waktu ayeuna, waktuna geus datang cenah. Nattabi'uhu fanaktulukum. Geus kitu manehna nyebutkeun nabi anyar diutus kaula rek babarengan cenah jeung nabi anu datang ayeuna. Geus kitu kaula rek maragatkeun aranjeun, kaula rek ngabinasakeun aranjeun, ngancam ka penduduk asli Madinah lamun pasea teh kitu ancamanna teh. Saestuna aya nabi anu diutus dina waktu ayeuna cenah, mangsana geus cunuk kuring rek ngahiji babarengan jeung nabi eta rek merangan aranjeun cenah. Aranjeun rek ditumpes, aranjeun rek dipateni, aranjeun rek dibinasakeun cenah. Kula rek babarengan merangan aranjeun jeung nabi anu datang diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika nafaro wa da'ahum ilallah qala ba'duhum li ba'din ya qaumi ta'allamu wallahi innahu la nabiyyu alladhi tawa'adakum bihi yahud. Nalika Rasulullah SAW ngajak ngobrol ka pemuda anu genepan teh gitu, sarta Rasulullah SAW ngajak ka maranehanana pikeun ibadah ka Allah gitu, maka pok sabagian ti antara nu genep urang teh pemuda nu genepan teh nyarita ka sabagianana deui, yeuh cenah kaum kaula sok aranjeun dialajar ka ieu jalma, ta'allamu sok aranjeun dialajar cenah ka ieu jalma. Demi Allah saestuna manehna teh maksudna ka Rasulullah temen ieu teh nabi
anu sok disebut-sebut ku urang Yahudi manehanana ngancam ka aranjeun cenah kitu. Anu tadi disebutkeun datang hiji nabi dina waktu ayeuna kuring rek ngahiji jeung nabi eta merangan aranjeun rek numpes aranjeun. Tah ceuk pemuda anu genepan teh ceuk sabagianana nalika Rasulullah ngadawahan maranehanana sabagianana nyarita kana sajena. Cenah kaum kaula dulur-dulur mencek urang mah. Sok dialajar ka jalma ieu. Ieu teh jalma demi Allah, ieu teh jalma temen, ieu teh jalma nabi anu sok disebut-sebut ku urang Yahudi teh ya cenah geuningan. Lamun pasea jeung urang Yahudi teh kitu ancamanna teh. Diutus hiji nabi dina waktu ayeuna, waktuna geus datang, kuring rek ngahiji jeung nabi anu diutus ku Allah. Rek merangan aranjeun, rek nandasa aranjeun. Ieu cenah jelemana masalah deui, sok urang diajar gitu. Fala nasbiqannakum ilaihi, ulah kapeheulaan ku urang Yahudi cenah. Manehanana ngancam ka urang, rek merangan urang jeung nabi anu anyar teh ya, nabi anu anyar datang. Ayeuna anu heula panggih urang cenah, jeung nabi anu anyar teh. Ulah kapeheulaan, hayu urang asup cenah dialajar, urang asup Islam gitu. Manehanana anu ngancam urang leuwih ti heula panggih jeung nabi anu disebut-sebut ku maranehanana gitu. Wargi sadayana nya akhirna anu genepanana teh pangna tadi disebutkeun siga anu tanpa tinimbangan langsung we asup Islam. Jadi gara-garana kitu anu kahiji sabab urang Yahudi sok ngancam-ngancam ka kaum Khazraj rek nyerang maranehanana jeung nabi anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Kabuktian anu pangheulana panggih jeung nabi anu diomong-omong ku urang Yahudi teh jalma anu genepan teh ieu cenah jelemana manehna teh percaya ka urang Yahudi mah da osok maca kitab gitu. Tadi ge disebutkeun urang Yahudi teh ahli kitab. Osok pasea ngewa ke orang Yahudi, tapi karena caritaana nama sakapeung sok dianggap sabab maranehanana nyaho yen urang Yahudi Bani Nadir sareng Bani Quraidah manehanana mah kaasup ahli kitab apaleun rehing di Arab baris diutus saurang nabi gitu. Wargi sadaya antukna anu leuwih teu heula narima Islam teh anu tipayun anjog sareng nabi teh nyaeta genep urang jalma, genep urang pamuda ti suku Khazraj langsung lebet Islam. Ari urang Yahudina kumaha? Urang Yahudi ternyata anu manehanana susumar ngancam-ngancam ka penduduk asli Madinah, rek numpes rek nyerang penduduk ahli Madinah jeung nabi anu diutus ku Allah. Nalika nabi datang diutus ke Allah Subhanahu wa taala, ternyata anu arasup Islam teh lain manehna, malahan urang Madinah anu asli teh nyata anu dikawitan ku suku ku genep pamuda ti suku Khazraj. Anapun maranehanana ku urang sadayana upami teras diaos manehanana mah akhirna jadi jalma anu nolak kana karasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon alasanana kadengkian gitu. Di Arab kumanehanana nabi anu baris muncul teh anu pamungkas teh ti kalangan Bani Israil sabab nemutkeun sajarah kabehanana nabi nu diutus ti kalangan Bani Israil. Nalika aya bewara dina Toret wargi sadayana yen baris diutus nabi anu anyar gitu di tempat anu loba tangkal korma ngahaja maranehanana teh pindah ka Madinah sabab nu panglobana tangkal korma di Arab teh di Madinah. Jadi maranehanana pindah ka Madinah teh nunggu-nunggu datangna nabi anu dibewarakeun dina Toret gitu. Matak ngancam ke penduduk aslina teh sakedeung deui cenah maneh ditumpes bakal diutus nabi anu anyar gitu. Ternyata nalika Rasulullah sumping anu jadi pasualan anu kumanehanana diharepkeun ti Bani Israil malah nabi anu di Arab-Arab teh geningan betorojol ti Bani Ismail ti bangsa Arab. Eta sababna kuciwa luar biasa.
lain teu percaya, lain teu yakin eta teh nabi gitu, ngan kulantaran torojol ti bangsa Arab anu kumanehna teu dipiharep dan anu dipiharep nama ti Bani Israil. Nya manehanana jadi nolak karena karasulan Muhammad, nolak karena ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumahan diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah ayat ke-88, wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru, jeung Bani Nadir, Bani Quraidah ti samemehna maranehanana sok ngancam-ngancam gitu ka jalma-jalma anu kafir, maksudna mah ka penduduk asli Madinah teh ya, ka Bani punten ka suku Aus sareng Khazraj. Tadi diuningakeun ku sim kuring, ati-ati cenah sakedeung deui anjeun ditumpas ku kuring sararea. Kuring sararea rek bareng jeung nabi anu diutus dina waktu ayeuna rek merangan aranjeun, rek numpur udeskeun aranjeun. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Kabuktian nalika datang Rasul anu maranehanana nyaho yen eta teh Rasul gitu. Anu tadina manehanana susumar teh kafarubi, maranehanana kalah kanolak kafir ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ngancam falanatullah alal kafirin, maka lanat Allah pantes keur jalma-jalma anu kalafir. Sakumaha tadi kusim kuring anu diancam teh suku Hajraj, tapi kabuktian anu pangheulana tepang sareng Rasulullah genep pemuda anu tadi pangpayuna lebet Islam ti kalangan penduduk asli Mekah teh anu genepan teh ya, ari Yahudina warga sadayana kulantaran apal eta teh geuningan lain ti Bani Israil, malah anu kumanehna dipake angkeuhan keur numpes suku Khazraj sareng suku Aus teh warga sadayana geuningan salah ya, lain ti bangsa urang gitu, manehanana malah jadi nolak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi sadayana jadi maranehanana urang Yahudi teh ya nolak karena karasulan Muhammad, nolak karena ajaran anu dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad, lain maranehanana teu nyaho. Maranehanana apal gitu. Matak ngancam-ngancam ka suku Aus sareng Khazraj teh lantaran manehanana nyaho. Tadi ge disebutkeun ahli kitab tina Toret dibejakeun manehanana apaleun pisan ka Muhammad teh sakumaha apalna anu jadi bapa kanu jadi anakna gitu, karena ciri-cirina secara fisik, karena perilakuna, karena sifat-sifatna apaleun pisan ieu nabi anu dimaksud dina Toret teh. Tapi kulantarannya anu tadi teh utamana mah datang lain ti bangsa manehanana, jadi weh manehanana teh nolak gitu warga sadayana. Eta sababna dina Al-Fatihah warga sadayana magdubi alaihim teh, al-magdubi alaihim teh jalma-jalma anu dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala teh sabagian mufasir nyebutkeun jan ieu teh nyaeta urang Yahudi. Nah sabab dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala urang Yahudi menyaho karena ilmu gitu, tapi manehanana kafir karena anu dikanyahukeun ku manehanana. Nalika urang salat ihdinas siratal mustaqim, mugi Gusti nuduhkeun ka abdi ka jalan anu lempeng, siratal ladzina an'amta alaihim, nyaeta jalanna jalma-jalma anu ku Gusti dipapari nikmat ka maranehanana, ghairil magdubi alaihim, lain jalanna jalma-jalma anu dibenduan ka maranehanana. Saha jalma anu dibenduan teh nyaeta kaum Yahudi teh ya. Nah dibenduan maranehanana kafir ka Rasulullah, maranehanana kafir karena Al-Qur'an, gara-garana lain manehanana teu nyaho, manehanana teu nyaho secara ilmu mah,
tapi manehanana hasud lantaran Allah Subhanahu wa taala ngutus Rasul teh teu luyu jeung karep jeung nafsu manehanana. Warga bersadaya eta anu kahiji alasanna tadi naon sababna pemuda anu genep urang ti suku Hajraj langsung nampi kana dawuh Rasulullah eta alasanna mah sabab manehanana deng sebal ka Yahudi gitu. Sautak saeutik ngancam, sautak saeutik ngancam. Kalaresan nalika tepang jeung nu genep teh oh iya cenah nu sok disebutkeun ku Yahudi manehanana ngancam urang rek nyelakakeun urang teh urang peheulaan cenah urang ngahiji urang tarima ajaranana. Warga sadayana anu kadua pangna anu genep urang teh gasik nampi kana ajakan Rasulullah gasik nampi kana dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta anu kadua mah faktor kahirupan kota Yasrib anu masyarakatna teureureuh-reureuh pasea teureureuh-reureuh peperangan anu nyababkeun traumana generasi muda anu aya di Madinah nyaeta penduduk aslina Aus kaum Aus sareng Hajraj teh mas-mas pasea, mas-mas perang dipayun kantos terangkeun asal muasalna pedah parbut cai tempat nginum onta teh nya kateterusan papanjangan pasea nepi ka diwariskeun mumusuhanana beuki lila beuki ragot beuki gede lantaran dipangaruhan ku urang Yahudi sehingga nalika dina perang Buas ieu jadi trauma ke generasi muda kolot-kolot maranehanana sadayana paragat teh anu nyesa kalebet kepala sukuna maot duanana kolot-kolotna umur di atas 40 tahun paragat kabehanana anu tinggal ngan generasi mudana di bawah 35 tahun warga sadayana eta sababna anu genep urang teh teh genep urang pamuda anu ngarasa trauma ku kalakuan kolot-kolot maranehanana anu papaseaan wae teu eureun-eureun nepi ka karasa kumaha akibatna tina peperangan antara suku Aus sareng suku Khazraj. Maka nalika manehanana tepang sareng Rasulullah SAW ku Rasulullah didakwahan diterangkeun ajaran Islam gitu maka manehanana langsung narima sabab anu kadua anu jadi kasang tukang teh sugan we kitu papaseaanana urang Aus jeung Khazraj teh disababiahkeun urang anu genepan narima kana ajaran Nabi anu sok disebut-sebut ku urang Yahudi teh gitu maranehanana ngiluan gitu sabab maranehanana ge karasaeun kumaha akibat tina perang antara Aus sareng Khazraj teh sakalian diharapkeun ieu jalma maksudna ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW bisa ngahijikeun bisa ngaruntut rautkeun bisa ngadamekeun dua kaum penduduk asli Madinah nyaeta kaum Aus sareng kaum Khazraj teh warga-warga sadayana saterusna pok maranehanana nyarita sabada didakwahan ku Rasulullah sallam inna qad tarakna qaumana ya Rasulullah nun cenah Rasulullah saestuna abdi sadaya maksudna nu genepan teh temen abdi tetos ngantunkeun kaum abdi sadaya wala qauma bainahum minal adawati wasyirri ma bainahum abdi teh cenah nu genepan ieu teh ya Rasulullah tos ngantunkeun kaum abdi sadaya maksudna kaum Khazraj lantaran bosen papasean wae sareng suku Aus gitu cek maranehanana teu aya cenah hiji oge kaum anu perang saudara naon Sundana perang saudaranya perang dulur gitu. Anu perang saudara jeung mumusuhan cenah
jeung dulurna keneh gitu. Anu leuwih parah, anu leuwih rongkah, anu leuwih ragot tibatan abdi sadaya. Eta sababna cenah abdi init ninggalkeun kaum abdi teh bosan cenah pagaweana teh ngan perang jeung perang, ngan gelut jeung gelut teh. Teu aya piuntungeunana, teu aya nguntungkeunana, nu puguh mangarugikeun we cenah. Kolot-kolot abdi dugi ka sadayana korban teu aya gitu. Tah abdi teh ngingkahan kaum abdi teh lantaran cenah abdi teh aduh tos bosen perang jeung dulur gitu warga sadayana. Fa asa an yajma'ahumullah bika. Mudah-mudahan we cenah Allah ngahijikeun maranehanana, maksudna mah kaum Aus sareng Khazraj teh ya. Ngahijikeun cenah dulur-dulur abdi maranehanana sareng salira ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah ku perantawisan tepangna nu genepan sareng Rasul teh ngahijikeun kaum Aus sareng kaum Khazraj nyaeta ku cara nampi kana ajaran Rasulullah sallallahu. Fasanaqdumu alaihim fanad'uhum ila amrik. Abdi amitan cenah ya Rasulullah sajawangsul nepangan kaum abdi, nepangan maranehanana, abdi bade ngajak maranehanana sangkan tumut kana parentah salira. Maksudna mah bade diajak lebet Islam. Warga sadayana salajengna cek maranehanana abdi bade wangsul bade ngajak maranehanana sangkan lebet cenah ka salira wa na'ridu alaihimul ladzi ajba'naka ajabnaka ilaihi min hadaddin. Abdi sadaya cenah bade ngajelaskeun ka maranehanana ieu agama. Maksudna anu diterangkeun tadi ku Rasulullah sallallahu. Fa in yajma'uhumullahu alaihi fala rajula a'azza minka. Lamun teh mah cenah Gusti ka Rasulullah upama seug Allah Subhanahu wa taala ngahijikeun maranehanana maksudna mah kaum Aus sareng Khazraj teh ya. Dina ieu agama cenah salira mampu ngahijikeun kaum Aus sareng Khazraj nya kanggo abdi sadaya teu aya jalmi anu langkung hebat, teu aya jalmi anu langkung bernilai, teu aya jalmi anu langkung berjasa tibatan salira. Kitu cek maranehanana abdi bade wangsul bade ngajak maranehanana tumut kana jalan salira cenah. Abdi bade ngajelaskeun agama anu diwulangkeun ku salira ka abdi sadaya. Lamun teh mah Allah ngersakeun ngahijikeun maranehanana ku perantawisan ajaran anu didugikeun ku salira ka abdi sadaya, maka kanggo abdi cenah teu aya hiji jalma anu langkung hebat, anu langkung sukses, anu langkung bernilai kanggo abdi sadayana. Teu aya nu langkung ti salira. Salira panghebatna. Sabab tos ratusan tahun suku Aus sareng Khazraj teh pasea teu reureuh-reureuh gitu. Sering pisan perang. Jadi lamun kajadian, lamun gara-gara manehanana nampi ajaran Rasul, terus suku Aus jeung Khazraj ge narima ajaran Rasul nepi ka damai gitu. Maka ieu teh cek maranehanana tayadian lintang ti jasa salira. Salira kalintang bernilai na berhargana kanggo abdi sadaya. Warga-warga sadaya saterasna maranehanana mulang ka Madinah ngadakwahan ka kaumna. Eta dua hal anu nyababkeun genep pemuda Khazraj tanpa pamikiran nampi kana dakwah Rasulullah SAW. Anapun jenengan genep pemuda Khazraj anu nampi didikan ti Rasulullah SAW,
anu saterasna ngadakwahan ka kaumna anu dipimaksad dina ieu lalakon nyaeta anu kahiji namina As'ad bin Jurarah, anu kadua Jabir bin Abdullah, anu katilu Auf bin Harith, anu kaopat Rafi bin Malik, anu kalima Utbah bin Amir, anu kagenep Uqbah bin Amir radhiyallahu anhum. Wargi-wargi sadayana upami urang sadayana dilalekan lalakon anu nembe didugikeun ku simkuring ieu teh skenario Allah Subhanahu wa taala anu hebat luar biasa. Naon hebatna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina taun eta ngadakwahan teh ka sababaraha kabilah. Ka Bani Saiban, Bani Amir, Bani Abbas, Bani Hanifah sareng bani-bani anu sanesna anu kasebatkeun sukses dina bahasa anu kamari mung Bani Saiban gitu warga sadayana nya sareng anu dilalakonkeun dina wengi ieu. Tapi salaresna anu didakwahan ku Rasulullah teh kalintang seueurna. Malahan tepangna sareng genep pamuda anu jolna ti suku Khazraj ieu teh sama sekali teu direncanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul teu ningaeun yen ngalangkungan genep pamuda ieu jadi cikal bakal ngadegna negara Islam di Madinah warga sadayana anu jadi pusat penyebaran Islam ka sakuliah dunya. Ari anu dituju ku Rasul mah bani anu teu ngarencanakeun tepang sareng genep urang ieu kitu warga sadayana. Ternyata nalika tepang sareng pemuda anu genepan ieu langsung harita keneh nampi kana ajaran Rasulullah SAW ngadakwahkeun di Madinah. Ternyata ieu teh jadi cikal bakal ngadegna negara Islam di Madinah. Ieu jadi pelajaran kang orang sadayana. Nalika orang sadayana ngalaksanakeun dakwah warga sadayana tong ngitung-ngitung sabara urang jalma anu iman gara-gara didakwahan ku urang gitu. Anu ku urang sadayana peryogi dijadikan pasualan, dijadikan pertimbangan, geus sabaraha loba jalma anu didakwahan ku urang gitu. Dan Rasulullah SAW oge geningan sukses nate tina perkara anu sakedik tinu genep urang teh. Allah Subhanahu wa taala marek naroskeun sabara urang jalma anu insaf gara-gara dakwah anjeun, tapi anu baris dihargaan ku Allah Subhanahu wa taala tarekah urang sadayana nyebarkeun ajaran Allah Subhanahu wa taala. Geus sabaraha loba jalma anu didakwahan ku anjeun. Urusan narima jeung henteuna eta mah sanes urusan urang. Eta mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha Rasulullah SAW ngadakwahan ka sabaraha kabilah tapi pirang-pirang seseueurna nolak kana ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul liren teu gitu. Rasul malih tambah sumanget. Rasul malih tambah giat gitu warga sadayana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala nalika anjeunna ngeresakeun ngalangkungan genep urang pemuda urang Khazraj teh anu tepang tanpa dirancanakeun ku Rasulullah SAW, ternyata ieu Allah Subhanahu wa taala nangtoskeun anu cika jadi cikal bakal keberhasilan dakwah Rasulullah SAW ku perantaraan genep pemuda anu ditataan tadi. Maka Rasulullah SAW ajaranana jadi nyebar di wilayah di lalawak Madinah gitu. Anu saterusna dugi ka aya kaum Ansor kadituna kaum Muhajirin teh barguri sadayana. Maka ngadeg negara Islam di kota Madinah. Salajengna ti pusat Madinah ieu pusat pendidikan Islam di Madinah, maka nyebar akhirna kas kuliah dunia. Malahan dugi ka urang sadayana ayeuna bibit-bibitna warga sadayana kapungkur kantos ngadeg anu mungaran negara Islam teh di Madinah.
lalakon anu jadi sababna nyaeta tepangna Rasulullah sareng genep pemuda anu tadi anu sama sekali ieu teh teu direncanakeun ku Rasulullah SAW. Mung kersaning Allah warga sadayana alhamdulillah ajaran ti Allah Subhanahu wa taala ku alatan sababiahna sumanget dakwah Rasulullah SAW dugi ke urang sadayana dina danget ieu. Mudah-mudahan wae urang sadayana pargi dakwah teh kewajiban setiap pribadi muslim ku semangatna dakwah urang dina danget ieu maka ajaran Rasulullah tetep kapiara ku urang sadayana sehingga urang jadi sababiah ngadepikeun ajaran ti Allah Subhanahu wa taala keur jalma-jalma runayan urang sadayana anu baris neruskeun perjuangan urang di mangsa anu bakal datang. Warga sadayana cekap sakitu rupina. Hapunten anu kasuhun bilih aya kecap anu teu merenah dina tempatna. Mudah-mudahan naon rupian dogikeun ku simkuring aya guna sareng manfaatna khususna ka simkuring umum ka urang sadayana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.